Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadabnu wujudika sareng ari ngubur wujud anjeun fihi di ardil humul eta alla tata'ato yen ulah ngalakonan anjeun asbab syaharoti kana sabab kamasyhur bi antu ridho kuyen nembongkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun lil manasibi kana pirang-pirang kapangkatan wa gueriha jeung lianti itu manasib mimma tina perkara pihi anu eta tetep dina itu ma intisaru sayti ari gumelarna sora masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu ka-11. Dina hikmah Ibnu Athaillah nu ka-11 Kiai Musonib teh nerangkeun nu ngadorong atanapi ngabantu kana ikhlas. Jadi perkara anu ngabantu kana ikhlas teh ku Kiai Musonib dijelaskeun di dieu. Ieu teh saking pentingna ikhlas, Pak. Sabab amal di mana teu ikhlas ieu batal faidahna. Itung-itung mun jasad mah teu nyawaan. Boro-boro leutik jongkung badag ngan teu nyawaan. Aya manfaatna teh ya. Kang reka mana rek macul tapi teu aya balad jung baturan ku opatan aya di kuring jarangkung badag ngan teu nyawaan bisa mah eka Jakarta teu ludeung jung baturan tak ku opatan ngan teu nyarawaan jadi ludeung mah sok Kang. Nu matak ikhlas teh ibadah ruhaniyah anu sangat penting. Sehingga kisair sasauran saharul uyuni ligwe riwajhika batilun wa buka'uhunna ligweri pakdika doiun. Hartos teh Pak. Kudu diartos kan. Syahrul uyuni ligweri wajhika batilun. Logat harfiahna nyaringna panon lamun teu karana Gusti maka batal paedah.
Hartosna terjemah bebasna mun ibadah teu ikhlas moal meunang ganjaran. Nah gitu. Kan ari paedah amal teh urang meunang ganjaran. Ngan lamun ibadah teu ikhlas mah moal diganjar ku Allah. Sebab naon? Ditarima ge moal boro-boro ganjaran. Syarat makbul amal ikhlas. Amal teh disebut amal lamun sah. Lamun amal batal moal disebut amal. Salat tadi salat ngan batal. Eta jalma boga salat teu? Teu. Tangan lamun sah berarti boga salat. Tapi salat mah sah ngan teu ikhlas moal meunang ganjaran. Sabab ditarima ge teu. Namun orang daftar polisi tuluy teu ditarima rek meunang gaji mah. Daftar ditarima, nu ditarima ge can puguh digaji. Namun sababna gaji mah kumaha gawe, nu teu bener mah digawena polisi ge dipecat deui. Tah kitu kan. Jadi kudu berpikir cerdas. Itu penting. Imam Ghazali disuhunkeun wasiat ku muridna. Murid kapungkur masuk merentah wasiat ka guru teh. Ari budak ayeuna mah langka minta wasiat ka guru. Guru abdi teh rek uih di pesantren saminggueun. Bisi aya wasiat ti guru ti sok kumaha. Jig saminggu ngan ulah leuwih ti saminggunya. Sabar jadi 20 poe balikna teh. Eta teh teu ngagugu wasiat. Tah santri kapungkur mah ka guru sok benta wasiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceuk Imam Ghazali aya naon ujang? Abdi teh mama hoyong dipaparin wasiat ku mama teh supaya abdi hirup bagja dunia akhirat. Oh, anjeun hayang bagja dunia akhirat. Wasiat mama kumaha? Jawabanana ringkas. Berpegang teguhlah kamu pada keikhlasan. Jadi hate anjeun sing ikhlas. Eta bahasa nu bieu cik Imam Ghazali. Ringkasnya. Hate sing ikhlas hayang bagja mah. Ngaran ikhlas mah Pak, boro-boro amal gede, amal leutik gede paedah. Aya kiai muruk di hareupeun santri 2000 urang. 20 tahun ka akhirat balik teu asup ka surga. Gara-gara naon? Murukna teu ikhlas. Tak gitu Pak. Abdullah bin Jad'an pamana ibu Aisyah bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sodakohna seueur. Lamun sodakoh kahiji lemur 20 onta anu narikna. Berarti seueur. Pas pupus ku ibu Aisyah ditaroskeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, paman abdi pan paman ibu Aisyah, Abdullah bin Jad'an teh rai Abu Bakar Siddiq. Paman abdi nasibna kumaha? Pan Rasul mah ngrusa dulung widara. Jadi mun maot teh apal ka neraka atau ka surga, urang mah pan teu apal sih. Mun aya nu maot datang ka kubur ditanya nu bisa ngajawab jeung nu teu apal. Rasulullah. Urang mah teu apal. Bapak maut duka bisa ngajawab duka henteu. Sisiriannya menang warisan. Bener kan? Bunga pae bapak menang warisan. Teu inget kana nasib bapak bisa ngajawab mun karakter atau henteu mah. Teu terang. Rasul mah uninga. Kumaha wal Rasul ka ibu Aisyah.
dakholan nar. Rawas Ibu Aisyah. Paman kuring tukang sodakoh ka mana-mana kahiji lemur 20 onta ditaroskeun ka Rasul asup neraka. Ari istri teh sok tereh kasinggung banyak. Hampir bedu Ibu Aisyah oge kena-kena ka pamang uing. Tapi kulantaran Ibu Aisyah mah cerdas, istri Rasul nu anom kene bari geulis rupana pinter ongko sok jadi rawi hadis. Nah, Ibu Aisyah ari jalma pinter mah bingungna taralila pan ya kan. Beda jeung nu teu boga ilmu bingung terus. Bingung terus. Bingungna sakedeung ah penasaran aing kunaon paman bet asup neraka padahal sedekahna sakitu hebatna. Kahiji lemur 60 onta anu sakali narik. Ditalungtik teh kan si horeng teh ujub jeung ria sedekahna. Pan sedekah geus sok aya anu ria, leres kan? KDKM teh sedekah make syarat. PDKM mere ya 100.000 tapi syaratna kudu diumumkeun jumaahan. Jadi sedekah pengumuman. Benar kah? Pas jumaahan assalamualaikum. Ya ki anu mere 100.000 atau diumumkeun. Meureun cuk batur aing teh ieu teh berehan. Padahal mah dukanya batur mah nya kitu kan teh. Pan urang ari ngange acuk gaya pan liwat ka hareupeun batur teh atoh. Naon sabana ceuk hate urang meureun ceuk batur aing gaya. Bener. Padahal mah aya nu keuleun boro-boro nyebut gaya. Lah cenah baju meunang nganyuk aing ge apa. Ceuk jalma hasud bener kan? Tapi ceuk hate rasaan ceuk batur gaya aing. Bener. Mun meser acuk sok hayang dianggo ka hareupeun batur lin. Aya meser acuk dipake we di kamar sorangan aya teh. Teu atoh, matak lamun jalma sering meser acuk geus sok hayang remen ulin. Da lamun dipake sorangan teu ngareuna. Pake di kamar sorangannya kukulintingan. Ngaca urang. Moal betah kan moal. Jadi geus boga baju alus sok hayang ulin ngarah ka ciri ku batur man. Tah gitu. Ya Abdullah bin Jad'an ditalungtik. Paingan ria jeung ujub sedekahna. Asup ka neraka. Coka. Kiai ngawuruk puluhan tahun hareupeun santri ribuan. Asup ka akhirat ka surga lain ladang ngawuruk. Ceuk Allah lain ladang ngawuruk ente mah kiai asup ka surga. Eta pedah nulungan ucing ka bulusan. Balik ngaji aya ucing ka bulusan dia sugan kana jas maneh. Cager we. Ngajeleng deui ini ucingna. Tah ente mah ka surga teh gara-gara nulungan ucing. Kunaonnya Kang? Ori muruk ribuan jalma puluhan tahun teu jadi asup ka surga. Tapi nulungan ucing jadi asup ka surga. Oh, si horeng ngawurukna teu ikhlas ari nulungan ucing tah gitu. Maknana naon? Boro-boro ngawuruk nulungan ucing mun ikhlas jadi sabab asup ka surga. Komo lamun ngawuruk bari ikhlas. Kade ulah salah ngamaknaan. Wah lamun kitu mah teu ajengan weuing mun masantren bisa ngaji moal ngawuruk rek nulungan ucing. Salah gitu. Bener. Aya jalma dosana seueur. Mere nginum anjing asup ka surga ka? Sabab ikhlas. Urang mikir piraku aing mere nginum salaki teu ka surga. Amun ikhlas. Ibu-ibu lamun sok mangnyuhkeun kopi, mangmasakeun tapi teu ka surga, aya kesalahan naon? Teu cerdas saya namanya bener. Paham tak kitu. Ulah mikiran kunaon. Sing cerdas, ngaji ka guru mursyid sing bener. Tak kitu kan. Penting ikhlas ya. Ari ngaran ikhlas teh kumaha? Ikhtilaf para ulama dina nakrifan ikhlas.
Beda-beda ulama teh Pak, nepi ka 11 perbedaan. Ulama 11 perbedaan dina ngamaknaan ikhlas. Kan lamun dibahas 11 lieur jangan. Bener. Ulah 11 ayeuna mah. Urang 3 we, ulah 11 nya kan. Ikhlas teh kabagi 3. Hiji ikhlas abidin, ikhlas dina makom abidin. Kadua ikhlas dina makom salikin atawa muhibbin. Kadua. Katilu ikhlas dina makom mahbubin. Bagi tilu ayeuna mah lah. Taya ikhlas beda-beda. Tergantung darajatna jalmi. Itu hargana beda-beda. Itu ari tanda tangan jalma anu sakolana kaluaran SD kelas 5 teu kusi tamat. Jeung tanda tangan profesor akur moal hargana kan. Moal. Tanda tangan profesor mah hiji dibayar 100 juta. Tapi SD keluaran kelas 5 mah sabuku pinuh anu butuhan. Bener kan? Nah gitu. Ikhlas abidin kahiji. Ibadah karana hoyong surga, alim kana neraka. Eta ikhlas abidin. Ikhlas dina makom abidin. Getol-getol teuing salat, wah aing ngesieun ka neraka ieu teh. Panas neraka teh sebenarnya. Ka surga, wah di surga mah nikmat. Asal kerteg hate hayang aya langsung hareupeun. Bener kan? Eta surga. Mata kajeun ripu dadalidegan tahajud tara eureun. Sabab hoyong kasur eta makom abidin. Kunaon hayang ka surga? Surga mah nikmat atuh da. Di surga mah teh nu susah. Surga mah kan. Jadi bungutna marahmai kabeh urang surga mah. Beda jeung urang dunia, bener. Urang dunia mah beda-beda. Aya anu susah, aya nu keur bunga, aya nu keur ceurik, aya apa? Di surga mah bejana jalma ceurik di surga teh aya. Bapa di neraka katingali kakalebekan. Ceurik teu ceurik. Naon sabana surga mah lain tempat nyeri hate. Coba lamun di dunia nempo bapa ngap-ngapan dina neraka, dina seuneu. Watir teu? Watir. Sok kan. Tapi di surga mah malah nu nelangsa. Moal bunga terus di surga. Kanikmatan surga, teu seep-seep. Urang mah pan nikmat tuang sareng opor hayam. Tapi lamun satahun jeung opor hayam terus nih mantap. Meureun asa batu. Leres kan? Moal mal nikmat. Di surga mah teu seep-seep nih mah. Di pasian tuang sareng sate. Tapi 100 tusuk. Ngeunaseut teh sempet 10. Ka ditu mah geus eungap ye. Kalayang uta. Bener kan? Aduh aing bisa yang uta ieu teh. Geus beak 20 tusuk. Jadi eueuh nikmat geus ka ditu geus seueur teuing mah. Tah, di dunia mah aya batasna. Widadari surga. Lamun diadukeun, direnengkeun, lain diadukeun ya kan. Putri dunia ulah putri Indonesia. Putri dunia panggeulisna sadunya direnengkeun jeung urang jeung widadari surga. Meureun jiga beurit jeung jelema maka. Mah jiga jelema moal putri dunia teh moal. Eleh ku urang surga. Lain. Urang surga mah ya widadari surga. Walau basakot buskotan wahidatan ila dunya. Lamun nyiduh ka dunya sakali nyiduh widadari surga. Kabeh nu aya di dunia jadi amis. Patrawali pahit jadi
amis. Sagara asin jadi mikir akang komo mun ngadahar cidul. Kalenger. Bener Kang? Tapakuran ku wah hebat surga mata hayang salat kajenting tulu ge tahajud terus nepi ka hidung terangna. balas sujud hayang surga eta teh makom abidin ikhlas eta ge nganna makom abidin kakitu kan lamun nolol curug widadari surga ka dunya parem kabeh nu hurung nu aya di dunya panon poe parem pan ari widadari dunya sok datangkeun ka dieu ka mana teh si mau Cipinang itu perem lantera mah itu mah curugna hungkul tu bakal perem lamun nolol rambutna widadari surga ka dunya aredan urang dunia kabeh kiai aredan pemuda edan aki-aki edan bener ya lamun widadari dunia diekeun kira-kira aredan urang dia mah moal asalnya moal soga tafakuran matak hayang ka surga teh kajeuna ulah loba teuing sedekah teh beak harta kajeun beak ge begang kulantaran kurang dahar loba teuing sedekah osok kitu teh mah sok kitu tara eta keur makom abidin mah eta teh ikhlas Kang sakitu teh kadua makom muhibin ikhlas muhibin mah teu gaduh kahoyong naon-naon mu ngagungkeun Allah hungkul ibadah kunaon anjeun loba-loba ting sedekah ngagungkeun Allah karena Allah agung kuring abdina wajib ngagungkeun ka Allah anu agung takdim ka Allah entos sakitu we Kang salat subuh tiris-tiris ge komo ditonggoh mah tiris gini ya di mana atuh mau pangalengan walah abdi ngaos berita sekali jam 8 ge geus nolok-tok kitu kan wah maksakeun salat subuh dah hayang ka surga tapi yang lain takdim ka Allah itu nu ibadahna teu boga tujuanna naon salianti ngagungkeun Allah eta ikhlas makom muhibbin muhibbin teh jami-jami nu cinta ka Allah muhibbin teh nu cinta ka Allah pan ari jami teh Kang aya nu ka Allah cinta aya nu teu tah aya nu cinta ka Allah cinta ka Allah mah paeh poso dina ibadah. Allah merintah salat. Naon wae pagawean ibadah dipigawe saking cintana ka Allah. Sagala perkara pikeun Allah, bener Kang? Urang nyaah ka indung bapa, balas nyaah sagala perkara dimiliki ku urang keur indung. Ingat, pas boga duit ingat indung. Karena naon? Indung teh guru mursyid pertama ini. Al-ummus sholihatu itu madrasatul ula. Indung nu soleh teh guru mursyid nu pertama. Kan jalma pinter teh ngaliwatan 3 pendidikan. 1 imah, 2 madrasah, 3 bi'ah. Pendidikan di rumah, pendidikan di madrasah, pendidikan di bi'ah. Bi'ah teh naon? Lingkungan. Matak putra ulah diteuneun dina lingkungan anu awon bisi budak akhlakna awon. Sabab lingkungan teh guru. Bener Kang? Budak di pesantren indung bapana kiai lantaran cicing wae di Tegal judi wae budak teh. Bener. Teh kitu Kang. Nyaah ka indung naon sababna? Mun teu dididik ku indung wae teh moal bisa sakieu hirup. Bener kan? Aya keterangan al jannatu tahta aqdamil ummahat.
surga teh aya di bawah telapak kaki ibu nu soleh. Make solehnya dan teu sakur ibu. Daya ibu nu mayahan anak napan aya. Dicekek. Ya mah ibu nu soleh. Ibu nu soleh teh guru mursid pertama. Itu benar. Paham budak berapa malam yang dikorbankan oleh ibu demi kesenangan anaknya. Berapa kesempatan yang baik yang dikorbankan oleh ibu demi kebahagiaan anaknya. Leres kan? Matak cek budak segala naon nu dipiboga nu kudu leuwih ti heula menikmati ibu. Luka hatiku menjadi indah kalau ibu menjadi senang. Nah, osok kitu urang teh paduli teuing indung marek sangsara nu penting we aing bunga berarti balik kitu mah. Lain batur mah luka hatiku menjadi indah kalau ibu menjadi senang. Mentak budak aing di pasantren ceurikeun bae aing mah ceurik asal ibu bungaheun. Leres kan? Mentak aya santri bebeja ka abdi ceurik ingah-ingah. Kunaon jang ieu teh hayang balik cenah. Cuk bapana teh ieu teh cenah hayang balik wae cenah. Sok maneh balik. Aing jeung indung maneh ceurik cenah di ditu. Akeun bae bapa mah ceurik. Cuk budak. Cuk simkuring jang pikirkeun ujang balik bunga ngan indung jeung bapa ceurik. Ieu teh po ajengan geus hayang dilongok saminggu sekali dilongok ku abdi. Hayang jeung aki cenah dilongok teh dibawa akina anger. Ya budak teh hayang balik wae di pesantren teh. Tah gitu. Laporan ke ajengan. Ceuk simkuring jang. Cisok mending ujang nu ceurik mending ibu. Cenah mending balik gimana jangkal. Memeh balik paajengan rek mere ilmu. Dina kitab nu gede nu leutik neangan eueuh katerangan budak nu sok nganyerikan indung hirupna jamuga eueuh cing. Tapi jalma anu ridho ceurik asal ibu bunga eta nu harebat hirup teh anak teh cing. Si sok rek balik wae keul. Geus cing balik wae lah cing. Teu guna mapatahan jalma teh yang bener mah bener kan. Jika balik ke ditu lah cing teh. Ya budak geus teh yang bener maksa wae yang balik wae. Jika karasa sikap ditu. Matak saha budak nu teu sanggup berhadapan jeung kasulitan dina neangan ilmu wayahna kudu sanggup nandangan hinana hirup saumur hirup. Budak mah kudu ridho sangsara asal milari engke geus gede boga ilmu hirup mulia. Bener kan? Aya nu mulia balas bodoh aya teh ya. Jadi jenderal balas bodoh aya teh ya. Aya. Bener. Aya nu sukses balas bodoh aya teh ya. Aya. Malah mah aya ketelangan al jahlu manba'u kulli khotiatin. Ari bodoh sumberanana pirang-pirang kasalahan. Salah teh gara-gara bodoh. Matak lamun terjadi kesalahan dina 5 hirup sangsara. Partoskeun ulah. Partoskeun nu 5. Moal keheul ke lamun kadupa. Moal aja. Sangsara hirup gara-gara salah di nu 5. Kahiji salah milih guru. Lain guru mursyid di guruan. Atuh beak santri katipu. Jok guruna, "Hei sia santri hayang ka surga, jual imah, jual kebon, meuli surga ka aing." Tong percaya kan? Lamun ngomong gitu, saya pikir, ari kitu surga nu ajengan. Bener kan? Lain teu kabejakeun ajengan boga surga. Ayeuna dijual ka aing teu percaya. Bener. Mun sia kana neraka ku aing di Kojayan. Boro-boro ngojayan neraka. Leungit anak ayam jam 5, salat maghrib jam 8. Maka rek ngojayan neraka, panas neraka teh.
gagah selagi teu boga duit batur boga duit urang teu boga panas teh panas neraka ge kan. Lamun geus eueuh panas dina urusan dunia kakara neraka tiis kan. Salagi panas mah panas ya Allah. Keur kojayan santri segala jiga tong percaya kan ka guru mun anu kitu. Sabab teu mursid katipu santri bener kan. Ulah salah milih guru. Kedua, ulah salah milih mitoha. Mangga Pak, di payun di dia Pak. Mangga ya urang tongoh gitu sedatang. Mangga. Mangga ka di kapayun Pak, kapayun. Lowong kene lowong di dia. Ah, teras Pak. Ah, ada mang, jangan. Eta kedua Pak. Kedua. Ulah salah milih mitoha. Waduh, aing salah milih mitoha. Ganti wae kitu ajengan mitoha teh. Ulah diganti kan. Kada bisa balik ti dia anu ganti mitoha. Ulah. Tanggung jawab. Lain kudu diganti. Ajak ngaji ka guru mursyid. Cek jangceng ning di tambahan. Ulah diganti. Kan teu gaduh mitoha awas hati-hati milih mitoha. Bisa kusut hirup gara-gara salah milih mitoha, bener. Ayeuna geus terlanjur salah milih mitoha. Sanggeus ngaji mun teu bade teu mah jangan ngebejaan. Ayeuna mah ulah diganti. Mitoha ajak ngaos ka guru mursyid nu teu soleh bisa jadi soleh. Gitu Kang. Ajak ngajinya. Pak, kami toha. Ngaos jeung abdi nu mah. Aya pangaosan ya di guru. Lah aing mah teu boga motor. Bere motorna kurang. Boga teu. Bere tapak motorna. Atawa minimal disamper wae ku abdi engke lah. Unggal ngaji. Tah kade poho nyamper. Itu. 2. Katilu ulah salah milih pamajikan. Tah. Aduh. Geus nyeleksek di wae. Ganti wae ulah pamajikan ulah diganti. Ngeunah wae ngaganti. Langsung kumaha tuh? Ajak ngaos ka guru nu teu soleh bisa jadi soleh, nu bodoh bisa jadi pinter, anu seuseuh rezeki bisa jadi jembar, nu ngedul ibadah bisa jadi daekan, mun berguru ka guru mursyid. Sabab guru mursyid hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Guru nu kenal Allah guru mursyid kan. Itu lain guru nu pinter jampol jawabe katalar juar maknun lain eta. Guru mursyid mah guru nu kenal Allah. Ari nu kenal Allah aya cirina aya kan. Martos geus adalah aya wae cirina. Ari awewe jeung lalaki aya cirina. Oh, sakur perkara ge aya cirina. Nu ma'rifat jeung nu teu ma'rifat aya cirina kan. Nu ma'rifat ka Allah cirina lisana lembut. Lisan lembut teh kumaha Kang? Sasauran raos ka kuping ku batur. Lamun sasauran nyeri hate wae batur teh eta teu lembut kasupna teh. Ngobrol hareupeun mitoha raos mitoha ngupingna. Ngobrol hareupeun indung raos indung ngupingna. Nah eta sabab makrifat ka Allah. Geuning bisa lembut. Orang yang kenal Allah tahu diri. Sakumaha hebatna urang, profesor kiai jumhur, pejabat luhur ge nyuksruk dina launan. Cicing hareupeun indung apal darajat aing teh saha. Darajat kuring teh kumaha? Kajeun hebat aing ceuk batur indung mahina sabab naon bodoh, tapi ceuk uing mah indung teh hebat. Sehingga darajat kuring aya dina handapeun dampal suku indung. Kajeun profesor kiai jumhur ngeluh kosabuuk menang mabuk. Hareupeun indung teu wani ngobrol saluhureun indung tuan. Cicing. Tak gitu kan. Eta jalma nu kenal Allah.
Kedua, raraina marahmai nu kenal Allah. Lamun aja mah kusam katingali beungeut teh mah waduh pikasieun. Nu kenal Allah mah raraina marahmai karena hatena ikhlas. Sok aya nu mere bari baeud pan. Da teu penting ikhlas dia. Aing rek beli motor kurang 2 juta. Pamajikan kalah kamenta di 1 juta. Dibikeun dialungkeun bari baeud. Da teu ridho merena. Ngan mun teu dibere sieun kabur. Kepaksa dibere bari teu ridho. Marahmai mah. Itu kan. Nu makrifat mah mun masihan hatena bunga. Mata lembut lisannya ya raraina marahmai nu kenal Allah mah tangannya lebar tangan teh lain gede leungeun Kang berehan bener Kang tangannya lebar berehan jalma koret teu kenal Allah boro-boro ka tatangga ka indung ge koret sia teh mah teu kenal Allah masalah. Jalma kenal Allah mah berehan. Naon sababna? Sabab pinter syukur. Ceuk Allah mun hayang ditambahan nikmat kudu syukur. Ari ngaran syukur sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi ma khuliqa li ajlihi. Diartikeun mah panjang. Ngagunakeun harta dina perkara nu Allah ridho. Tah sakit. Mun meuli motor Allah ridho teu, tergantung niat. Meuli motor rek ka mana? Ieu ngaji sok keburangan wae, meuli motor ah. Ieu meuli motor keur judi engke teh. Salah niat. Kufur nikmat, lain syukur ni ngagunakeun harta dina perkara nu Allah ridho, ta eta syukur ngaranna kan. Lain alhamdulillah syukur teh. Nggak syukuran enggak aing tadi maca alhamdulillah tuh balas ato tapi dipakai judi duitnya tak kufur nikmat gitu kan aya keneh cirina aya nu makrifat mah zuhud terang zuhud teu boga tujuan kasalian kunaon anjeun bager-bager teuing ka tatangga ka indung bapa teu boleh nganyukupkeun kabutuh. Nah, kunaon teu boga tujuan salian ti milari ridho hayang jadi anak nu meunang ridho Allah mata ka indung hade wae pagawean. Kajen nyeri ku indung daripada nganyerikeun indung. Tah kitu. Kajian kuring lapar asal indung wareg. Tak gitu kan? Eta zuhud. Hartina zuhud teu boga tujuan kasalian wajhad wada faqdu ala qoti qalbika bil malila faqdun lahu taku akola apa ujang tinggal gumantung nahate kabobogaan boga hade teu aya ngala ngaran juhud teh lain cinukul tara usaha kade sobat loba salah wah si eta mah tara usaha zuhud lain ngedul lain zuhud mah pagawean hate ari awak cicing mengedul pemuda mah kecuali aki-aki sabab aki-aki mah leumpang ge nyorocot boro-boro macul naon gawe ki cicing jadi ger aki-aki mah cicing ge gawe bener kan budak ngora cicing gua sakti aki lain zuhud kade zuhud mah teh teu boga tujuan kasalian ti palai kenging ridho salat hayang menang ridho Allah gawe hade ka tetangga hayang menang ridho Allah sagala dipigawe pagawean nu alus teh tujuanana hayang menang ridho
aya anu sodako getol hayang beuki beunghar eta lain juhud. Pakdu ala qoti qalbika pecat hate teu pakait jeung akuan itu kan hartina teu boga tujuan kasalian Allah eta juhud ngaranna. Itu juhud teh timbul tina makrifat matak nu juhud tanda-tandana eta sabalikna juhud naon hubud dunya jalma nu teu kenal Allah hubud dunya cinta kana dunia selalu bertujuan kepada dunia. Eta hubud dunia ngaranna ka. Kamana-mana teh hayang duit. Kunaon getol duha hayang loba duit. Kunaon sia sedekah ka kiai hayang loba duit. Karena duit teh hungkul, lain juhud eta. Nu boga tujuan kasalian ti Allah hubud dunya. Itu kan ikhlaskeun hate. Ta bersih tina boga tujuan kasalian Allah. Eta ngaranna zuhud. Pakdu ala qoti qalbika. Bil mali kana harta urang. Kebon, keun di kebon, sapi na kanangna ulah diasup-asup kana hate. Bener Kang? Duit na lomari. Sapi dina kanangna, kebon di kebon, sawah di sawah. Eta zuhud eueuh dina hate. Jadi urusan dunia mah samat beuheung ka luhur Kang. Katingali duit, katingali. Lamun aya jalma ngobrolkeun duit ka kuping, ka kuping. Itu ya panca indra mangihkeun dunia. Sora kapangih ku cepil. Mubsirot kapangih ku soca. Rasa kapangih ku letah, leres ka? Kade ulah salah ngagunakeun alat. Ieu manengan amis ku ceuli. Kapangih mah eta sirop amis teu cak-calakeun kana ceuli. Teu kapangih salah ngagunakeun alat. Bener kan? Tah gitu kan. Dina hate aya mending loba na kana duit na lomari loba tapi na teh eueuh teh teh juhud karena nu beunghar ge bisa juhud nu fakir bisa juhud tapi nu beunghar bisa hubud dunya nu fakir ge bisa hubud dunya itu eta masih eta mah yang duit lamun ngaji cuk ajengan hayo milu ngaji jeung aing ka kiai ya aing kira-kirana lancar usaha mun milu ngaji mah. Jadi ngaji yang lancar usaha eta lain juhud, hubud dunya. Mencek bahasa budak ngora mah matre kan. Bener. Si eta mah yang duit ayo ke mana-mana. Jadi duit aya di mana-mana, di masjid hayang duit. Ini di pasar hayang duit, lempang di jalan keur hayang duit, cicing di imah keur hayang duit, rek sarege keur ngalamun hayang duit. Sok duit aya di mana-mana. Eta hubud dunya. Aya tanda-tanda hubud dunya aya. Naon tanda hubud dunya? Hatena panas. Mata gampang terpancing emosi. Lamun jalma gampang kepancing emosi, jelas hubud dunya. Da ari nu zuhud mah tiis hatena. Orang yang zuhud hatinya lebih dingin daripada lautan salju. Maka tidak gampang serampangan terpancing emosi. Balik capek datang ke imah dicarekan ku bojo urang. Henteu kapancing emosi. Mikir bener balik ke Allah. Kunaon ieu pamajikan kamari mah soleh. Dan memang aslina ge soleh menang neangan ti pasantren katalar jambul jawame itu. Jobain cuki ai ongkoh. Wah, soleh tanyana goblok. Nyarekan mikir. Ya Kang cek ahli makrifat lamun aya makhluk Allah madarat ka urang eta teh lain makhluk nu goreng urang nu boga dosa ka Allah ngan teu diistighfaran urangna teu nyaho yen eta teh dosa wayahna kudu dicarekan pamajikan. Kitu matak begitu dicarekan teh lain nyarekan anu ka kuping ku jalma anu makrifat ka Allah nu zuhud mah Kang geura tobatan boga dosa ka Allah aya nu can katobatan
Maka begitu dicarekan, astagfirullahaladzim. Bari marah mai banget lah. Sabab dielingan ku pamajikan. Amun jalma ngelingan dicarekan atau nganuhunkeun. Sisok. Jangan ka Bandung mah sanes ka dieu. Naon sia kehed kumaha aing. Jalma goblok eta mah bener. Kuduna kanu ngelingan ka jeung budak leutik oge nuhun ujang lamun teu diwartosan sasabah. Ari pamajikan ngelingan kudu nuhunkeun atawa kudu dicarekan. Lamun keheul ka anu ngelingan goblok eta kan. Mata jalma anu makrifat ka Allah tahu diri. Lain pamajikan nu teu soleh, da soleh biasana. Geuning nyarekan ka aing ayeuna aing boga dosa ka Allah teu ka istighfaran dielingan ku Allah ku salahna pamajikan. Tuh ka. Nu mata istighfar, astagfirullahaladzim istighfaran diri sorangan. Urang ge osok istighfar ngan istighfaran pamajikan. Astagfirullahaladzim ari sia diurus ku aing. Eta kitu lah salah kitu maka. Tapi urang bari marah mah astagfirullahaladzim istighfaran diri sorangan. Dielingan ku pamajikan. Eta panyarek teh, lain panyarek ka kupingna ku cepil lisanul halna eta lisan. Itu Kang. Lisanul halna Kang bari ceurik pamajikan. Lain melotot katampona sok teh tapi dina hakikatna mah bari ceurik pamajikan boga dosa akang teu ka istighfaran. Awas Kang adan buhir manur rizki. Ari dosa hahalang rizki. Akang usaha bisa jadi tetulus untung gara-gara boga dosa candi istighfaran. Dosa kasa, dosa ka indung bisa jadi baheula kabur maut can menta dihampura. Nepi ka teureugeuj aing usaha ka mana-mana sabab candi istighfaran. Kumaha istighfaran diri urang menta hampuran ka indung. Pangmentakeun hampura indung. Engke muga-muga ku Allah dijadikan indung ridho ka diri urang. Astagfirullahaladzim. Istighfaran diri urang. Ulang ngap goreng ka pamajikan. Ieu mah lain nyarekan pamajikan ari maneh teu hideng meunang milih aing ti pesantren katalar alfiah jamul jawame bareto. Coba incu kiai ari laku jiga iblis ya. Nyerieun pamajikan bener kan? Eta tidak tahu diri. Nu tahu diri mah moal nyalahkeun pamajikan. Astagfirullahaladzim. Boga duit 5 juta langsung dibikeun. Tah 5 juta. Cadu moal nyarekan deui pamajikan. Naon sababna? Aing teh asa moal meunang deui salaki model kieu. Bener kan? Lamun kabur cilaka aing moal deui nyarekan. Ieu mah dicarekan kalah mere duit saking solehna. Asa moal meunang deui aing saking. Bener, cadu mah daek nyarekan deui. Eta cerdas ngaran. Ngadidik istri teu kudu poporongos ku cara kitu ge selesai. Bener kan? Sabab pinter hatena itu diburukan ku Allah. Leres kan? Wah ahli marifat mahara rebatnya kan? Berguru ke ahli makrifat, insyaallah orang makrifat segala urusan di dunia selesai. Teu kudu poporongos teu kudu. Nu makrifat mah lembut lisana raraina marahmai hatena tiis tangannya lebar. Bener. Osok mi HP artos ke pamajikan osok. Osok tara teh mah. Urang lain daya hukuman, daya keterangan mun boga duit salaki kudu di-PHP-keun ka pamajikan. Kitab leutik kitab gede di tangan gitu. Tapi tradisi urang Sunda mun gaduh artos sok di-PHP-keun ka bojo urang. Leres. Nah. Taneng 100 juta atuhun dibawa. Tapi ulah make bahasa MIHP sanajan nya MIHP ge. MIHP pana teh? Buktina lamun ke butuh motor sok dipinta deui duitna. Aya keneh 100 juta, aya 25 juta ka akangkeun rek meuli motor. Bener. Eta teh ngarti pamajikan teh MIHP ka bener. Ulah kieu taneng MIHP kena langsaeun pamajikan. Aing mah dikawin ngan ukur jadi tukang kapi-hapean. Bener kan? Salah kitu goblok gitu. Teu boga kanya. MIHP we hungkul ka aing. Teu jiga nu mere Kang tah 100 juta atoheun. Apalagi rek meuli uduk jeung deui.
Gitu ditaroskeun deui aya keneh anu 100 juta teu aya kah? Ka mana? 20 juta dikabapakeun, gering teu bisa mayar. Akang keur dipanyabaan di telepon jigana handphone ngedrop baturna. Abdi teh da apal akang mah soleh, dibikeun we ka bapa. Tapi lain menta Kang, tah belangko sawah. Jaminanana nginjem. Bener kan? Lamun minantu tahu diri Kang, bakal nganuhunkeun syukur hidup teh boga kanyaah ka kolot. Mun boga pamajikan nyaah ka kolot nya ka aing kasalakina teh nyaah. Bener Kang? Matak nuhun syukurna. Keun we 20 juta maka bapak bejakeun tong dibayar. Kunaon Kang? Hitung-hitung mantuan ngurus hidup. Sabab naon? 20 juta mah dipake mayar urut ngajurukeun indung hidup mah moal kabayar 20 juta ge. Saeutik kita memengkoning masantrenkeun, nyakolakeun. Bener. Mitoha teh geus gede, geulis rupana dikawin ku urang, minta buruhan mitohan teh. Bayar heula ka aing bareto urut sakola kitu teh. Henteu jung geura bawa muga-muga maslahat hirup dunia akhirat. Mitoha orang hebat. Lamun apal mitoha orang hebat loba ka alusana ka urang 20 juta meleutik atuh bener kan? Beak sabaraha masantrenkeun pamajikan. Geus dikawin ku urang jadi milik urang. Manfaatna keur sa? Keur urang. Hebat mitoha. Mentak 20 juta mah bejakeun neng tong dibayar. Belangko pulangkeun deui. Ayeuna cager bapak, alhamdulillah Kang, urang longok. Mawa deui 20 juta bisi bapak rek mamayu. Bener Kang? Wah, hebat ya. Datang teh ka ditu di longok, reuasieun mitoha. Sabab jeung salakina disangka rek nagih. Padahal mah jauh gewat ditoel neng ka dieu neng. Nyarekan teu caroget. Teu bapak, boro-boro nyarekan. Malah mah tong dibayar kunaon? Mantuan ngurus hidup eta mah saeutik teu pira cenah. Malah abdi mawa 20 juta deui ceuk si akang bisi bapa rek mamayu bere deui 20 juta belangku pulangkeun sok ceuk mitohan hatena kumaha minantu aing minantu hebat bener kan sok aing boga minantu kieu mah hiji ge cukup teu kudu loba-loba teuing ngalamun ka mun boga anak 3 ceuk agama meunang dibikeun kabeh ku aing ka manehna bener teu kudu neangan minantu goblok bener cukup hiji ngan teu meunang we ada dikawin tiluan anak dilanceuk mah kabeh bener kan tah eta ceuk mitoha sabab minantu tahu diri. Nah kitu Kang eta timbul tina makrifat ka Allah. Moal bisa kitu nu teu makrifat mah Kang jadi kapitalis dihitung segala oge. Ari jalma anu makrifat ka Allah mah rumusna beda jeung rumus kapitalis. Mun pangijeng jalema kudu aing leuwih ti heula meunang untung. Kapitalis lah. Tapi lamun rumus agamis mah kan rumus Allah. Lain kitu. Jadilah orang keberuntungan orang lain. Niscaya kamu selalu mendapatkan untung dari orang lain. Bener Kang? Hartina Kang kudu ngarasa untung batur pangijeng urang. Untung aing pangijeng kiai teu nyaho salat bener. Ayeuna mah jadi apal salat bener. Lamun hayang untung menurut Allah mah kudu jadi jalma anu selalu menguntungkan orang lain. Sebab jalma anu geus dibere untung tangtu anjeunna boga harepan hayang nguntungkeun nu mere untung. Urang lamun ka Mekah ical artos keur bingung di Jabal Nur. Aya urang Arab kunaon jang jiga bingung ngituit mere we duit ka urang. Sok urang aya dina hate sok hayang-hayang males ka alusan ka jalma leres Kang. Si Arab ieu mun ka Indonesia ku aing pangmenjitkeun domba. Bener kan? Sugan boga pikiran mun hek indit ka Indonesia diburu ku aing kitar kitu. Lamun urang hayang meunang untung ti unggal jalma paheula-heula dengan mikeun untung Kang. Mitoha ngarasa untung boga minantu urang. Insyaallah dipikanya aku mitoha bener. Tapi anu hanyakal. Bere ka urang ka alusan mitoha mah
hanya kalah aing boga minantu sia teh. Oh Kang. Mal aya harapan mereka lusa. Bener Kang? Istri urang ngarasa untung boga salaki urang. Ulah ieu mah hanya kalah aing boga salaki maneh teh. Si sok kira-kirana awewe rek boga harapan hayang mere untung ka urang. Moal Kang. Jadilah orang keberuntungan orang lain, niscaya kamu akan mendapat keuntungan dari semua orang. Itu Kang. Eta rumus kapitalisme paheula-heula. Menang untung, ari urang mah paheula-heula mere untung. Matak cek Rasul khairun nasi anfa'uhum linnas. Kasah wae urang kudu mere manfaat. Engke jalma resepkeun pangijung urang. Lamun urang menang untung ti eta jalma ngarasa rugi. Kapok pangijung urang teh Kang. Bener. Tak kitu. Tuluykeun Kang. Da ieu keur nerangkeun nunulungan kana ikhlas. Naon ngubur wujud anjeun. Naon maksudna makna ngubur wujud anjeun teh? Allah tata'ato asbab syaharati bi antu ridho nafsaka lil manasibi wa ghairiha mimma fihi intisarus sayti. Hartina ya ulah ngalakonan nu jadi sabab kasohor. Nu jadi sabab kasohor tong dipigawe. Sehingga anjeun nemongkeun kana kapangkatan anjeun ulah. Ulah nemong-nemong kahebatan urang ulah. Lamun anjeun hayang ikhlas dina migawe amal. Kade manehna ulah nemong-nemong amal teh berarti ulah kecil ku batur insyaallah. Hari Jumaahan bisa sorangan. Sisok. Manya Jumaahan sorangan. Aing ngarek sorangan we Jumaahan da cenah ceuk ajengan ulah kecil ku batur. Ya nu ikhlas maka hiji ulah hayang kanyahoan ku batur amal urang. Kadua ulah hayang katingali batur ningali maka ajeun ngan urang teh hayang katingali. Tak kitu batur terangeun urang tukang amal soleh kajeun ngan urang teh hayang kanyahoan ku batur. Tak kitu kuduna Kang. Ulah hayang kanyahoan, ulah hayang katingali ku batur, ulah hayang dipuji, ulah hayang dihargaan, ulah hayang dibalas budi. Pikeun nu lima sesuai jeung haddun nafsi eta. Lamun ibadah hoyong lamun aya teh Kang pikeun tina hate. Tah kitu. Ulah nemrak-nemrak amal. Kumaha lamun urang ngambah torekatna teh sanggeus populer urangna. Kiai ngaji di mana-mana, tuluy ngambah torekat. Apal kieu mah aing mah ngaji ka mana-mana ya asa nemongkeun kahebatan diri. Tapi rek urun engke santri neangan kiai eueuh. Ulah eureun. Mun geus biasa pidato. Mun biasa ngawuruk sanajan populer oge kasohor. Ngan tinggal kumaha atuh hate tong nganggap diri uing hebat sakitu unggul. Toluykeun ngawurukna da geus kagok ayeuna mah populer. Ulah nyumput kalaka. Ke ajengan ka mana eueuh sok tabligh ka dieu teh mubalik ya. Wah teu meunang papanggih jeung ajengan. Sengker kumaha jalma rek ngaguru ka jalma teu papanggih. Bener kan? Atuh nyumputkeun ilmu ke kaasupna. Lamun urang gumelar sora hartina kasohor kakara ngambah torekat sedangkeun tina torekat ulah nemrak-nemrak amal gampang tinggal hate ulah ngaku diri urang sanajan batur nyebut hebat kiai duitna loba ngajina pinter muridna ribuan wah wibawana hebat. Asal ulah ngaku diri hebat tah salamet perjalanan wusul anjeun. Teu kudu nyumput kade. Ngan ari ngencan populer mah ulah nemrak-nemrak. Ulah ngahaja, ka mana Kang? Rek tahajud. Ulah. Malah batur teu nyahoan wae pusing aing. 3 tahun tahajud, tatangga nu hafaleun, api-api leungit cenah. Ulah. Kang kekatrok jam 3 nyengetkeun obor
Rek mana wayah kieu liliaran pugu leungit senang. Heuh rek mana? Rek tahajud. Jadi untar sararea apal tahajud ulah kitu kan. Ngan lamun geus kasohor batur nyahoan urang tahajud ulah terus we. Ngan aing sanajan batur nyahoan aing teh hebat. Gitu Kang. Kakasih Allah teh tukang ibadah ngan tidak populer. Innallaha yuhibbul adqiya al akhfiya. Kakasih Allah mah hebat kasohor di jalma gitu tapi teu ngaku hebat atawa nu teu populer. Adqiya al akhfiya teh jadi tukang ibadah ngan teu kasohor gitu Kang. Oh. Eta sisirna waliullah. Ari nu kasohor lolobana mah kapitnah kan. Langka anu ceuk batur hebat dirina ngaku teu hebat langka. Lamun batur nyebut hebat teh heueuh da aing teh hebat. Di aku mah jadi waliullah kajian ngawuruk unggal peuting oge moal Kang. Sabenaon ngaku diri hebat. Ari waliullah malin kitu ceuk batur hebat, aing malin hebat. Allah nu hebatna mah sabab Allah ngadohirkeun sifat jamalna kuring bisa ibadah. Batur nyebut urang ahli ibadah padahal malin kuring ya teh. Allah nu hebat mah kuring mah bisa pedah dibisakeun hirup pedah dihirupkeun. Lamun bisa aya nu ngabisakeun nu hebatna nu dibisakeun atau nu ngabisakeun Kang? Nu ngabisakeun. Sa nu ngabisakeun Allah. Ulah di aku aing hebat. Allah nu hebat mah. Jadi waktu orang ibadah seueur ka Allah teh tajalli kana sifat jamal Allah. Ieu gindingna Allah teh uing ku Allah digerakkeun kana ibadah. Lamun Allah teu ngagerakeun ibadah cadu aing mah bisa ibadah. Bener kan? Kiai ayeuna ngawuruk, ulah nekadkeun isuk rek bisa ngawuruk. Kumaha wae Allah ngabisakeunana. Leres kan? Mun teu dibisakeun ku Allah moal bisa. Ayeuna ge bisa, pedah Allah ngabisakeun. Isuk teu ngabisakeun, tangtu moal bisa. Ulah kieu isuk ku aing, pokona mah pirah ku aing teu bisa. Salah kan? Isuk teh can pugu bisa, ayeuna ge pedah dibisakeun ku Allah. Insyaallah Kang mun Allah ngabisakeun isuk diuruk deui ku abdi. Tah kitu nu hebat mah Kang. Ulah ngarasa diri urang hebat. Pedah Allah ngabisakeun matak ta salat lohor Gusti mun umur abdi dugi ka asar tiasakeun deui abdi Gusti salat asar saperti Gusti ngabisakeun salat lohor ayeuna. Tah kitu. Ulah kieu aing ge engke rek salat deui lohor poho ka Allahna. Ngaku dirina tah eta Kang. Geuslah amal lamun can populer mah ulah ditembrak-tembrak. Tapi lamun geus terlanjur populer tuluikeun bari populer oge ngan hate tong ngaku hebat. Kitu Kang, saeutik kira-kira. Jadi idpin wujudaka fi ardil humul teh bisa dua makna. Kahiji ulah nemrak-nemrak amal eta makna dohir. Tapi makna hakikatna nu kumaha? Urang ahli ibadah ngan tong ngaku diri ieu urang hebat. Nu hebat sa Allah nu kasifatan ku jamal. Lamun di aku ieu pagawean kuring hebat. Geus moal jadi waliullah. Tarang hidung balas salat teh lain diusap bidadari. Dicirian rek jadi salakina tapi kalentab sieun neraka eta mah. Salat kalau mungkin deukeut ka neraka. Eta buktina tarangna hidung kalentab eta teh kan. Naon sababna nganggap diri aing hebat. Ulah nganggap hebat ya Kang. Batur anu nyebut hebat tong dicarekan. Waduh, salirama euy ahli ibadah naon sia kehet kae. Kitu mun aya nu muji, tampi we mohon amin. Eta teh lain urang nyebut hebat ka urang, ngaduakeun muga-muga anjeun jadi orang hebat. Amin. Doa we Kang. Urang misalkan sapu tangan. Ceuk batur, waduh mane mah loba duitna. Urang mah nyaho sapu tangan di ulah atoh. Pugu ongkos ka Bandung ge aing nginjem. Atoh we ku batur disebut loba duit. Urang mah nyaho. Pangbodona jalma ninggalkeun yakin sorangan milu kana sang kabatur. Eta pangbodona jalma sampurna belegugna teh.
Urang mah nyaho sapu tangan batur nyebut hebat ka urang loba duit. Ulah atoh kan amin. Nah artina doa aing sebut tangan ieu teh lain duit tapi batur nyangka duit muga-muga aing loba duit. Bener Kang. Ulah dicarekan jelema goblok sok ka aing ayeuna. Ulah Kang batur muji amin. Sarenkeun ku urang ka Allah lain keur kuring puji manual Allah. Terus gitu. Nuhun Kang. Bahasa halus kudu dinuhunkeun. Itu lamun aya nu ngahina, ulah reuwas. Namun sababna aing ge nyaho diri aing teh hebat ieu. Dipoyok batur bener ceuk aing. Ulah yo keed sia ngahina ka aing. Eta jamaah anu keheul dipoyok batur ngarasa dirina hebat. Lamun teu ngarasa dirina hebat, batur moyok ka urang. Wah sia teh salat hayang kaeuleukkeun we ku mitoha sia mah beda bareng tadi. Ceuk urang teh heueuh aing teh memang da ini teh tadi mitoha liwat sia di masjid eueuh aing teh kene sia dicabut pamajikan gitu. Ini teh bener urang lagi. Ceuk batur sia mah karena mitoha. Keheul teh? Teu keheul da memang aku. Tadina ge bener kitu. Mantak lamun aya batur anu ngahinakeun urang Kang tong keheul. Da memang cek urang diri urang teh teu hebat. Bener Kang? Aku. Ajengan salat Allahu Akbar. Peureum salat teh ajengan. Cek santri teh. Waduh guru aing hebat salatna geus ka peureum. Gitu. Ulah dicarekan santri nyangka alus ka urang. Ari urang nyaho peureum soterek meuli motor aing kurang duit. Ulah ngarasa hebat perak ku santri disebut hebat. Ulah. Da urang mah nyaho diri teh hebat. Akukeun aing teh hebat. Di mana aya nu ngahinakeun da ceuk aing ge diri aing teh hina. Ieu teh ibadah teh dekeun ikhlas. Hina memang hina. Sok Kang tuluy poyokan. Sugan we kuring jadi bener gara-gara dipoyok akang. Tak kuduna mah kitu. Lain kalah keheul kan. Nah, jadi keheul teh gara-gara teu makrifat ka Allah. Lamun makrifat ka Allah bahwa urang hirup dihirupkeun bisa dibisakeun kuat dikuatkeun. Batur ngahinakeun urang dan memang bener aing teu boga bisa waktu bisa. Ceuk Ibnu Athaillah Gusti abdi mah teu gaduh kuat waktu abdi kuat. Rek gaduh kuat kumaha waktu abdi lemah. Sabab sifatan abdi mah lemah, sifatan Gusti kuat. Sifat nu wajib di Allah mustahil ayeuna di makhluk. Allah kawasa urang mah apes. Allah hirup urang mah maot. Geuning ieu hirup dihirupkeun hirup urang mah teu kawas hirup Allah. Hirup Allah mah teu butuh kanu ngahirupkeun. Hirup teu maot heula, hirup moal eureun-eureunan, hirup moal ditungtungan ku maot. Ari urang hirup maot heula teu? Keur can ditiup roh na patuangan ibu maot heula urang. Geus ditiup roh jadi hirup. Berarti hirup maot heula, lain hirup maot hakikatna. Tak kitu Kang. Kudu belajar tauhid urang. Mantak jalma nu makrifat ka Allah, nu nauhidkeun Allah, hirupna Kang moal susah ku urusan dunia. Ceuk Abdullah bin Hijazi, "Idza asraqat nurul ma'rifati la yakunu indahu ghammun abadan." Saha jalma anu caang hatena ku nur makrifat ka Allah moal pernah bingung ku urusan dunia saumur hirup kan. Jadi mun bingung ku urusan dunia jelas urang keur waktu teu mah ibu ulah boga sangka aing gara-gara boga salaki teu bisa nengan duit jadi kacau hirup itu lain bu. Gara-gara ibu teu makrifat waktu salaki teu boga duit tak kitu ulah nyalahkeun salaki kadenya. Dan mising dibere salaki nu loba duit ke ibu teh bakal kacau ari teu makrifat mah. Bener. Aya jalma nu beuki beunghar beuki goblok aya Kang? Aya. Tadina mah ieu teh soleh sok nyaah ka pamajikan. Naon geus loba duit teh nyaaheun. Badami jeung pamajikan rek neangan emas ka Bengkulu sabab di dieu mah usaha hese. Heueuh tujung Kang didoakeun ku pamajikan unggal tas salat. Muga-muga salaki sing hasil menang emas di Bengkulu. Teu kungsi lila 3 bulan telepon. Neng rek balik mawa duit 3 miliar atoh pamajikan. Wah, bawa salaki aing balik mawa duit 3 miliar, rek meuli mobil, rek meuli sawah, rek ganti imah. Geus rencana teh. Teu apal salakina merukan pas bareto keneh. Bener kan?
Disangkana kos bareto keneh hatena beda ayeuna mah. Ti ditu geus niat rek ngaganti pamajikan. Naon sebabna aing ridho teh boga pamajikan maneh keur teu boga duit. Ayeuna mah aing geus boga duit, wah rek neangan wae kumaha kayang aing bener kan. Balik teh Pang, bener. Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang atoh rek mau duit 3 miliar, tapi jauh tina sangkaan. 500 juta ngan anjeun rek ditolak ku kami. Tuh banyak. Ka mana Kang? Aing boga duit 2,5 miliar sesamere maneh Pan. Rek kawin deui. Ka saha Kang? Ka saha we. Nu penting mah mas kawina mobil weuteuh jeung duit 500 juta nya we teh darekeun ka aing. Cuk pamajikan lah teh, waduh nyaho kieu mah ku aing mal didoakeun. Eta bener kan. Sugan mal jadi goblok salah kitu teh. Mal didoakeun malah sira ka urugan we ditu teh bener Kang. Sugan teh mah gelo kita matak ngadoakeun caroge usaha sing hasil tapi moga-moga Gusti ditambih kasolehanana. Tah kitu. Tambah duitna tambah rusdu taufik jeung hidayah. Mata kurang osok milari nyunkeun beunghar ka Allah osok can dibere nepi ka ayeuna nya. Karena menta teu sesuai jeung hitung-hitung budak 2 tahun Bu nginjem bedog lupang sukutna cek ibuna moal mere bisa doang ping-pingna atawa ngadek aing cek ibuna. Sabab budak can hidang teu sesuai. Urang iman lemah minta beunghar. Gusti atuh sapoe teh 5 juta boga untung teh. Ari iman lemah si Kang sesuai teh. Anu kos tadi geus boga duit nolak pamajikan. Sabab naon iman teu sesuai Kang. Ceuk Abu Bakar Siddiq di mana jalma iman lemah dibere harta ya mun munafikin dipake perhiasan, lamun kafirin dipake senang-senang. Tapi lamun jalma nu iman dipake bekal ibadah ka Allah. So, mana? Matak aya nu beunghar beuki getol ibadahna karana aya iman. Matak kauninga ku Allah maneh minta beunghar sabulan hayang 1 miliar, ari iman lemah. Wah, sia mah dipake piknik engke ke Perancis. Bener kan? Mau dibere ku aing kalah jauh ka aing sia. Matak aya jalma nu balas resep ngitung duit ti isuk nepi ka asar disamper rek ngaji jiga cenah ti heula aing kagok keur ngitung duit. Balas resep ngitung duit poho salat poho ngaji ta eta wan teu manfaat. Bener kan? Tak ulah atoh diberi dunia Kang. Ad-dunya akdarun. Ari dunia pirang-pirang kokotor. Ari dunia pirang-pirang kekacauan. Jadi dunia mun datang ngacaukeun urang. Dinisbatkeun ka anu kurang kuat alus teh beunghar mun kuat iman Kang nu teu pati kuat mah ngaco hirupna bener Kang ngaco hirupna ge Kang matak ad-dunya akdarun kacau hirup matak ku ahli-ahli tasawuf mun duit datang sok dicarekan. Imam Hanafi mah mun datang keuntungan dunia mujung bari paranas tiris. Ada orang osok mujung paranas tiris gara-gara datang duit. Sabalikna orang mah Kang. Keur paranas tiris datang duit cager. Batur mah sieun kapitna, suka mujung paranas tiris. Orang mah lamun teu boga duit paranas tiris bener kan. Tuh beda pan itu mah iman kuat. Matak datang duitnya dicarekan. Osok nyarekan duit Kang mun datang. Langsung diusapan wae dipesakan. Carekan Kang batur mah duit teh, tapi ulah hareupeun batur nyarekanana disebut jamaah goblok batur. Duit datang 100 juta. Pamere ya pamana? Bawa ke kamar, pamajikan mah hafal carekan ku urang di jero kamar. Bapak kehead sia make datang ka aing. Nyaho aing teh sia tukang mitnah bisa apa? Mang pirang-pirang babaturan aing gara-gara sia ninggalkeun pamajikan bener. Gara-gara sia anak teu akur jeung indung bapa. Gara-gara sia tatangga teu patanya jeung tetangga. Terus carekan Kang duit teh. Gara-gara maneh murid jeung guru teu akur. Gara-gara maneh anak pasea jeung anak. Terus carekan.
lamun geus dicarekan kakak dipesakan. Bari ngadua ka Allah, Gusti raksa abdi teh ulah kapitnah kudu model kieu tah pesakan. Lamun teu dicarekan heula wah katipu Kang. Bener. Loba kiai sanggeus loba duit eureun ngajina. Ka mana kiai jadi ukur piknik jeung nu ngora ka Perancis. Bener kan? Goblok panin jadi batur mah kiai loba nu mere mikir aing wah santri nu teu mampu ku aing dibebaskeun biayana. Sabab loba duit ya. Bener kan? Rek dahar di restoran gede, mending di leutik. Namun sababna restoran gede jeung warteg sarua wae dahareuna mah. Pais tahuna sarua goreng lauk akur. Daging hayamna opor hayam sami nu beda tempat jeung nu mikeun. Tempatna herang ari restoran gede mah, nu mikeunna rada luis, ari di warteg mah kusut. Sakitu hungkul aing mayar 2 juta sanggup ngaji balik di Jakarta. Tapi daripada mahal mayar 2 juta mending di warteg aing dahar 100.000 jeung supir duaan cukup 1.800.000 urang sedekahkeun ka santri nu teu boga biaya, bebaskeun biayana. Tong mayar dahar, tong mayar sekolah. Manfaat di restoran, manfaat dipake disedekahkeun ka santri. Nah, maka jalma nu makrifat cerdas, pinter milih mana nu leuwih lamun jalma bodoh teu kenal Allah hayang naon aing. Nah, gitu bedana teh Kang. Jadi aya cirina nya, lamun hayang naon aing iman teu sesuai gitu. Tapi lamun jalma iman kuat Allah mere dunya dipake bekal ibadah. Sakitu Kang nu kahaturkeun. Hapunten anu kasuhun abdi teh geus ti dinten Jumat kakalayengan teh Kang. Ayeuna di dieu kene insyaallah malam Senin enjing uih ti Cianjur langsung ka pasantren sakitu. Hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.